Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyati wa ali baiti wa khawanihi minal anbiya wal mursalin sallallahu wasallam wa jama'ali fi nususan sabu alif wala qurbanu Syekh Umar bin Ahmad Baraja wa sallallahu Imam Son Haji wa Sayyidi Syahmad Zaini Dahlan sebelum Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Salim Semulal Hadrami wa Syekh radhiyallahu anhum wa rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa jama syayikhi wa sadida wa karam fidin Al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qabatu kabiyasan wa barakatan kami. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Allahumma rizqna husnal khatimah wa husnal khitimah. Allahumma inni sawadatuka ma qaratuka. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi darain amin ya Allah ya Rabbal. Nomor 2 wa sabara sayyiduna Nuhun alaihi salam. Naon? Nomor 42 hatta yudhirahullahu wa ahlika dunahu wa tarahu alaihi sala jazurin wa huwa sajidun amama ka'bati wa khanaquhu wa hamu biqatlihi wa akhrajuhu min watanihi wa kasaru asnanahu wa admau wajhahu wa asqatuhu fi hupratin fi ghazwati Uhud wa tarahu sareng ngalungkeun ya musyrikin alaihi ka Kangjeng Nabi jeung ngalungkeun ya musyrikin alaihi ka Kangjeng Nabi sala jazurin sala jajurin langkung heula wa huwa anari Kangjeng Nabi eta sajidun anu nuju sujud amama Ka'bati di payuneun Ka'bah. Kantos Kangjeng Nabi dina hiji waktos nalika nuju sujud payuneun Ka'bah diganggu ku jama musyrik, diganggu ku jama musyrik Mekah. Tug dugikeun ka ajeuna dialungkeun salirana teh. Salira Kangjeng Nabi dialungkeun nalika nuju sujud teh. Kitu wa khanaquhu jeung ngaruang ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi. Wahamu jeung
nariat ieu musyrikin biqatlihi kana mayahanana Kangjeng Nabi. Bahkan kantos Kangjeng Nabi teh di ruang anu maksudna maranehna hayang mayahan Kangjeng Nabi ku cecep-cecepna musyrikin Mekah ka Kangjeng Nabi, ngewa-ngewana musyrikin Mekah ka Kangjeng Nabi. Wa akhrajuhu jeung ngaluarkeun atawa jeung ngusir ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi min watanihi ti lemah caina Kangjeng Nabi. Bahkan ka Kangjeng Nabi teh ngusir-ngusir supados kaluar ti negeri Mekah. Gitu. Usir lah cenah Muhammad teh. Ulah aya di Mekah, padahal Mekah teh tempat kelahiran Kangjeng Nabi. Tanah air Kangjeng Nabi. Pan Kangjeng Nabi teh lahir di kota Mekah. Pernahna di suku Quraisy. Suku Quraisy teh pangmulia-muliana suku nu aya di kota Mekah. Salajengna bahasa Arabna ge bahasa Arab pangsae-saena nu aya di kota Mekah. Jeung jamina oge itu. Jami anu sararae anu aya di kota Mekah walaupun senu musyrik. Kujalaran kadiekeun gampil di Islamkeun. Kari-kari Kangjeng Nabi nu asli Mekah asli suku Quraisy diusir-usir supados kaluar ti lemah caina ti nagarana ti kota Mekah. Tuku sadis-sadisna gangguan-gangguan musyrikin Mekah ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh diusir-usir supados kaluar ti Mekah. Pokona teh da Muhammad cenah lain urang Mekah. Padahal urang Mekah, urang Quraisy gitu, kelahiran kota Mekah pasna di kampung Quraisy. Disebut sanes urang Mekah. Ku ngewa-ngewana musyrikin Mekah ka Kangjeng Nabi. Wa kasaru sareng marotongkeun ieu musyrikin asnanahu kana pirang-pirang waosna Kangjeng Nabi. Tug dugikeun ka dicarioskeun Kangjeng Nabi kantos waosna teh parareunglak, pararotong nya akibat tina gangguan-gangguan musyrikin Mekah teh. Wa admau sareng wa admau jeung ngagaretihan ieu musyrikin wajahu kana laraina Kangjeng Nabi. Wa admau jeung ngagaretihan ieu musyrikin wajahu kana salirana Kangjeng Nabi, kana laraina Kangjeng Nabi. Bahkan larai Kangjeng Nabi teh pinuh ku getih. Nyata tina tilas waos anu pareunglak teh nya. Anu pararotong teh akibat tina siksaan musyrikin urang Mekah ka Kangjeng Nabi. Wa asqatuhu jeung ngalungkeun ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi fi hufratin kana hiji lombang fi ghazwati Uhudin dina perang Uhud. Bahkan dina hiji waktu Kangjeng Nabi nalika perang Uhud nya perang nu kacida dahsyatna gitu. Perang anu kacida ruketna kacida naon kacida pikasieunana artinya. Tah Kangjeng Nabi teh kantos ku jalma musyrik Mekah ditewak. Tuluy dialungkeun kana galian, kana lombang. Dialungkeun kana lombang Kangjeng Nabi. Wasabuhu
jeung nyarekan ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi. Tuluy Kangjeng Nabi keur dina lombang teh diolok-olok gitu ku jama musyrik Mekah teh. Wa kadzabuhu jeung ngabohongkeun ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi tuluy. Musyrikin Mekah teh nyebut-nyebut kana ajaran Kangjeng Nabi teh kitu bohong. Tu Kangjeng Nabi nalika dina lebet lombang wasaharuhu jeung nyalihir ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi. Wasamuhu jeung ngaracun ieu musyrikin ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dugikeun ka disihir nya ku jama musyrik urang Mekah teh. Tuluy diracun ku jama musyrik urang Mekah teh. Ila ghairi dzalika tepi kalian ti anu kabeh minal aziyati tina pirang-pirang pilara al baligati pirang-pirang anu nepikeun. Pokona mah sagala rupa kanyerian kitu Kangjeng Nabi kantos ngalami. Sagala rupa pilara ti orang musyrik Mekah Kangjeng Nabi tos nandangan gitu. Tuh. Tapi Kangjeng Nabi kumaha tah kayak kapayun wa adao jeung milaraan ieu musyrikin aedon deui ahla baitihi ka kulawargina Kangjeng Nabi. Lain mungkul Kangjeng Nabi nya anu diganggu teh sapertos dibuli, tuluy diracun, tuluy disihir, nya disiksa, lain mungkul Kangjeng Nabi. Kulawargina ge kantos mengalami karena perkara anu dialami ku Kangjeng Nabi teh. Wa ashabihi sareng pirang-pirang sahabatna Kangjeng Nabi. Kalebetkeun para sahabatna oge kantos mengalami karena pengalaman anu kantos kaalaman ku Kangjeng Nabi. Kumaha ta Kangjeng Nabi, kulawargina Kangjeng Nabi, para sahabat-sahabatna Kangjeng Nabi nalika dibere musibah sapertos neme pasobaro. Mangka sobar Kangjeng Nabi ala zalika. Karena anu kabeh kullihi tegesa sakabehna zalik. Kangjeng Nabi sobar nampi karena eta cocobi hakikatna ti Allah wasilahna dilakukeun ku jama musyrik urang Mekah. Sobar anu sok bala Kangjeng Nabi mah lamun teh mah hoyong dibales ku Gusti tinggal nyuhunkeun ka Allah. Allah pasti ngabales harita kene. Nya henteu Kangjeng Nabi mah. Sok pada kantun ka Gusti nyuhunkeun ya Allah. Di kieu-kieu teuing mah abdi teh nyeri. Di kieu-kieu teuing mah abdi teh teu sabar. Nyuhunkeun dibales ieu jalma musyrik urang Mekah teh. Ku bencana naon gitu. Pasti ku Gusti teh langsung harita kene dibales. Walaupun Kangjeng Nabi tiasa kitu henteu Kangjeng Nabi mah. Tuh sobar-sobarna Kangjeng Nabi masyaallah. Batak cekap Kangjeng Nabi, Nabi pangsobarna ti sakabeh nabi. Bahkan puncakna kasobaran teh aya di Kangjeng Nabi.